A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anzalna geus nurunkeun kaula kana ieu Al-Qur'an li'alla taqulu karna yen supaya ulah ngaromong ieu jalma-jalma urang Bani Israil innama unjila pasina geus diturunkeun naon alkitabu kitab ala taifataini kadua golongan al Yahudi kaiji Yahudi wa Nasara al Yahuda kaiji Yahudi wa Nasara jeung Nasrani min qablina tisamemeh urang sadayana wa in kunna muhabbatan lapat inna dientengkeun wa ismuha jeung isimna ieu inna mahdupun eta anu dibuang ae inna wa in kunna jeung sanajan geus bukti urang sararea andirosatihim tina macana ieu kitab andirosatihim tina macana ieu jalma-jalma qiraatihim tegesna macana ieu jalma-jalma lago pilina eta yakin anu paroho kabeh li adami maribatina karna daya nganyahukeunana urang sararea laha kana eta maca lantaran laisat henteu ari ieu kitab bilugotina eta ku bahasa urang sararea au taqulu atanapi ngaromong ieu jalma-jalma maraneh kabeh lau anna jeung samun masaestuna urang sararea
unzila eta geus diturunkeun alaina ka urang sararea naon alkitabu kitab pirang-pirang kitab lakuna tatang tubukti urang sararea ahda eta anu leuwih meunang pituduh minhum tinimang eta jalma-jalma lijawadati adhanina karena narimana pirang-pirang hate urang sararea atanapi karena pinterna hate urang sararea Faqad ja'akum makanya teges datang kamaraneh kabeh naon bayinatun penjelasan bayanun tegesna penjelasan mirabbikum ti pangeran aranjeun kabeh wahudan jeung ngajadikeun petunjuk warahmatan jeung ngajadikeun rahmat liman pikeun jalma ittaba'a anu geus nuturkeun hu kana eta kitab paman mangkari sing saha jalma aila ahadun teu aya tegesna teu aya hiji jalma adlamu anu leuwih dolim mimman tinimang jalma kadaba anu geus ngabohongkeun ieu jalma bi ayatillahi kana pirang-pirang ayatna Gusti Allah wasodapa jeung geus ngabalieur a'rada tegasna ngabalieur anha tina eta ayat-ayatna Gusti Allah sanaji mangka bakal ngabales kaula alladzina kajalma-jalma yasdipuna anu geus ngabalalieur ieu jalma-jalma an ayatina tina ayat-ayat kaula soal hadapi kana pangkoreng poharana siksa ay asadahu tegesna pangpoharana siksa bima kusabab perkara kanu anu geus bukti ieu jalma-jalma yasdipuna eta anu ngabalalieur kabeh ieu jalma-jalma sok baca sana
Ari ieu kitab Quran anu geus diturunkeun ku kaula, anu geus nurunkeun kaula kana eta kitab Quran. Supaya ulah ngaromong maraneh kabeh pastina geus diturunkeun pirang-pirang kitab kadua golongan ti samemeh urang sararea jeung sanajan bukti urang sararea tina macana eta jalma-jalma eta anu paroho kabeh, eta yakin anu paroho kabeh. Atawa supaya ulah ngaromong maraneh kabeh lamun saestuna urang sararea geus diturunkeun ka urang sararea pirang-pirang kitab, maka yakin bakal bukti urang sararea eta anu leuwih meunang pituduh tinimbang itu jalma-jalma. Maka nyata geus datang ka maraneh kabeh penjelasan ti Pangeran maraneh kabeh jeung ngajadikeun petunjuk sareng ngajadikeun rahmat, maka moal aya deui jalma anu leuwih zalim tinimbang jalma anu geus ngabohongkeun kana ayat-ayatna Gusti Allah. Jeung tinimbang jalma anu geus ngabalieur tina eta ayat-ayatna Gusti Allah.
jeung bakal ngabales kaula ka jalma-jalma anu geus ngabalalieur ieu jalma-jalma. Dina ayat-ayat kaula kana pangpoharana siksa kusabab perkara anu geus bukti ieu jalma-jalma eta anu ngabalalieur kabeh ieu jalma-jalma. Sok baca saurang. Anu dimaksud ku ieu ayat ku ieu pirang-pirang ayat mangrupakeun hujjah mangrupakeun ketetapan hujjah ka jalma-jalma urang Mekkah kusabab geus diturunkeunana Al-Qur'an ka junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kahiji supaya ulah ngararomong eta jalma-jalma urang Mekkah, jalma-jalma kufur urang Mekkah dina poe kiamat saestuna kitab Taurat jeung kitab Injil geus diturunkeun duanana ka urang Yahudi jeung ka urang Nasrani jeung henteu nyaho urang sararea kana perkara nu aya dina eta kitab Taurat jeung kitab Injil. Maka dipegatkeun ku Gusti Allah alasanana eta jalma-jalma kufur urang Mekkah kusabab diturunkeunana Al-Qur'an ka maranehanana kalayan make logat bahasa maranehanana uktosna make bahasa Arab. Jadi dina ieu ayat anu dimaksud ku dua ayat anu dibaca ieu teh mangrupakeun ketetapan hujjah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala terhadap jalma-jalma kufur urang Mekkah supaya maranehanana dina poe kiamah ulah ngaromong
bahwa geus diturunkeun ka urang sararea teh dua kitabnya eta hiji kitab Taurat jeung nu kadua kitab Injil. Anu diturunkeun ti samemeh urang sararea ka urang Yahudi jeung ka urang Nasrani sok sanajan bukti urang sararea tina macana eta kitab Taurat jeung kitab Injil teh eta anu bararodo lantaran alasanana ceuk eta urang Mekah urang kufur Mekah eta kitab Taurat jeung kitab Injil teh teu make logat teu make bahasa maranehanana urang Mekah. Maka diputus ku Gusti Allah alasanana engke jaga dina poe kiamat. Kusabab Gusti Allah geus nurunkeun Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kade ye engke jaga dina poe kiamat nawiskeun Gusti Allah adil nanti Gusti Allah dina setiap dekade dina setiap zaman ngutus nabi ngutus rasul termasuk junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah anu panganggeusan Nabi na Allah anu panungtungan nu teu aya deui rasul teu aya deui nabi iwalti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngutusna nabi jeung ngutusna rasul dina setiap dekade dina setiap zaman karena supaya ulah aya alasan keur jalma anu doraka, jalma anu kufur jaga dina poe kiamat. Ketika jalma-jalma musyrikin, jalma-jalma kufur, jalma-jalma anu geus daroraka digiringkeun dina poe kiamat ku malaikat barjeng dipecutan digiringkeun di abring-abring hayos ya indit kabehanana digiring-giring ku malaikat barjeng mawa pamecut anu geus dikeum tina seuneu neraka diseret sakabeh jalma anu doraka diabringkeun kana neraka jahanam barang geus deukeut blak muka eta lawang panto neraka jahanam jolgok datang penjagana nyaita malaikat Malik atanapi malaikat Jabaniyah teh. Bari jeung pok eta malaikat teh ngomong alam yatikum nadirun liqa ayyaumikum hada nah baheula keur hirup di alam dunya teh eueuh nu mere panyingsieunan kamaraneh kabeh tentang bakal datangna poe kiamat tentang ayana neraka ieu bahasana kitu. Nah baheula teh wa ustad kiai santri nu ngajelaskeun tentang ayana surga jeung neraka tentang ayana kiamat baheula teh keur dilembur maneh teh ceuk malaikat kitu mun bahasa ciunina eueuh nu ngajarkeun ngaji eueuh nu ngajarkeun kebenaran eueuh nu ngajarkeun tentang ayana nu mere panyingsieunan tentang ayana siksana Allah anu disebutkeun neraka. Kumaha jawabna engke jalma-jalma nu doraka jalma-jalma kufur dina poe kiamat ketika geus disogrogkeun kana lawang panto neraka kabehanana ngaromong qalu bala leres
kapungkur teh sok aya pada magrib kadenge ti kajauhan ngan teh hayang ngadenge we jeung mung ngadenge we abdi mah. Boro-boro kudu daek ngaji indit ka madrasahna ngadenge ge abdi mah teu hayang. Sakabung mah kitu pan. Boro-boro kudu indit ka madrasahna, kudu ngadepong di madrasahna, ngadangukeun ge abdi mah teu hoyong. Ganeng karasana teh mending ngadengikeun musik abdi mah. Ya Gusti Allah teh walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Nya tatapina hak keur jalma-jalma kalimah siksa ti Gusti Allah keur jalma-jalma anu kufur kabeh, anu ingkar tentang ayana poe kiamah, anu ingkar tentang ayana surga jeung ingkar tentang ayana neraka. Tambah lagi gitu ya teh. Dua ayat anu dibaca ayeuna ieu teh mangrupakeun ketetapan hujjah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala terhadap orang Mekah kusabab diturunkeunana Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ulah ngomong maranehanana engke dina poe kiamah saestuna kitab Taurat jeung kitab Injil geus diturunkeun duanana ka Yahudi jeung Nasrani bari jeung sanaja jeung kuring sararea teu nyaho teu apal kana perkara nu aya dina eta kitab Taurat jeung kitab Injil lantaran teu make bahasa urang sararea. Sebab kitab Taurat jeung kitab Injil mah bahasana ge bahasa Ibrani lain bahasa Arab kan. Jadi kusabab diturunkeunana Al-Qur'an teh supaya ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya ulah ngomong ke jalma-jalma orang kufur Mekah saestuna kitab Taurat jeung kitab Injil teh diturunkeun teh ka Yahudi jeung ka Nasrani hungkul jeung bukti urang sararea teh tina macana eta kitab Taurat teh henteu apal bodoh lantaran teu make bahasa urang sararea nu mawi dina ayat anu kamari dijelaskeun kaula geus nurunkeun saestuna kaula geus nurunkeun nyaeta kana kitab Qur'an nya. Dina ayat nanti kamari teh ari ieu kitab Quran, ari ieu perkara nu dibacakeun ku kaula karanjeun kabeh Muhammad bejakeun. Ari ieu nu dibacakeun ku kaula ka marane kabeh teh eta teh kitab Quran. Anu geus diturunkeun ku Gusti Allah eta kitab Quran teh pinuh ku kamangpaatan seueur manfaatna. Dina urusan dunia, urusan agama itu dina Quran geus pinuh ku kamangpaatanana supaya jelema salamet teh lain ngan sakadar engke salamet jaga di akhirat tapi di dunya ge kudu salamet. Lamun jalma hayang salamet lembur anu mana, keluarga anu mana, kampung anu mana, kota anu mana, provinsi anu mana, negara anu mana, lamun hayang salamet di dunya jeung salamet engke jaga di akhirat maka amalkeun eusi nu aya dina Quran. Sabab Al-Quran teh loba pisan naon teh kamangpaatanana. Baik dina segi urusan dunia anu terkandung dina Al-Quran terubul muamalah saparapat Al-Quran ngatur tentang muamalah tata cara jual beli yang benar menurut aturan Islam, tata cara berniaga yang betul menurut aturan Islam, supaya dijauhkan dari perbuatan riba, supaya dijauhkan dari perbuatan menipu orang lain, merugikan orang lain,
Dina Quran geus diatur saparapat nu Al-Quran mengatur kitab Quran teh tentang muamalah, tentang tata cara jual beli, tentang tata cara berniaga supaya manusia seueur manfaatna teh kitu. Saparapat deui Al-Quran rubul munakahah mengatur tentang pernikahan supaya manusia puguh turunanana, puguh nasabna, supaya manusia puguh turunanana, sabab manusia mah beda jeung hewan. Domba marek dipencit tara ditanyakeun budak saha, bapana saha, tara kitu. Tapi lamun jalma maut ketika dikuburkeun teh anu bin anu, didoakeun teh anu bin anu, pan kudu puguh. Saha bapana, saha turunanana, supaya kadituna aya perkaitan urusan duniawi, yaitu masalah waris, ahli waris. Sabab lamun jalma teu aya pertikahan, budak anu hamil di haliwar pernikahan, maka eta budak lain ahli warisna. Boga budak 7 tujuanana beda bibit. Eueuh nu dikawin hiji-hiji acan eta 7 ten budak nu 7 eta lain ahli warisna kadi. Budak nu 7 eta nu maot bari jeung beunghar kolotna moal nampa waris ti anakna lantaran lain ahli warisna. Dengan adanya hukum pertikahan ini untuk menyelamatkan nasab manusia, keturunan manusia yang maslahatnya nanti akan mengatur tentang masalah urusan ahli warisnya. Tuluy deui Al-Quran teh ieu saparapatna rubul ubudiyah. Ieu saparapat Al-Quran ngatur tentang masalah peribadahan, kumaha ibadah anu bener, supaya ibadahna sah, supaya ibadahna ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dina Quran ngajelaskeun saparapatna Al-Quran ngajelaskeun tentang masalah ubudiyah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Timimiti masalah wudu, masalah adus, jeung masalah miceun najis dina Quran geus dijelaskeun. Ya supaya benar manusia ibadahna. Salatna supaya benar, akur jeung syarat jeung rukunna. Nya ieu diatur ku agama Islam, diatur dina Quran. Numawi Quran teh diturunkeun ku Gusti Allah teh pinuh ku kamanfaatan ngatur nu katilu tentang ubudiyah. Anu kaopat ngatur tentang rubuz zinayah. Anu kaopat mengatur tentang masalah jinayah, masalah penegakan hukum. Sabab eta penegakan hukum lamun dipake, lamun dilaksanakeun naon perkara anu tercantum dina Al-Quran tentang mengatur menegakkan hukum supaya jelema teh bener, supaya manusia tidak merugikan orang lain, supaya manusia tidak memberi henteu nyilakakeun ka jalma anu sejen, komo jeung wani maehan kanu sejen mah. Maka saparapat tina Al-Quran ngatur tentang masalah hukum supaya ditegakkan hukum Quran, supaya jalma naon teh salamet di dunyana, tidak
tengah hampangkeun tengah gampangkeun kana nyawa orang lain atanapi keselamatan orang lain. Tidak menganggap enteng tentang keselamatan orang lain. Hadirna aturan hukum jinayat itu untuk melindungi manusia supaya manusia selamat di dunia. Tah dina ieu ayat Gusti Allah ngajelaskeun dua ayat anu ieu teh mangrupakeun ketetapan hujah ti Gusti Allah keur urang kufur Mekah umumna jalma-jalma nu ayeuna supaya ulah ngomong ku diturunkeunana Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh supaya ulah ngomong maranehanana dina poe kiamah saestuna kitab Taurat jeung kitab Injil teh diturunkeun teh ka urang Yahudi jeung urang Nasrani hungkul. Bari jeung bukti urang sararea teh tina macana eta kitab Taurat teh eta nu bararodo teu apal lantaran eta kitab Taurat jeung kitab Injil teh teu make bahasa urang sararea. Maka diputus ku Gusti Allah alasanana eta jalma-jalma urang kufur Mekah engke dina poe kiamah lantaran Al-Qur'an teh diturunkeun ka manehanana teh ka urang kufur Mekah teh make bahasa maranehanana buktosna bahasa Qur'an teh bahasa Arab nya inna anjalnahu Qur'anan Arabiyyah litubayyina linnas nya kaula saur Gusti Allah teh geus nurunkeun kana Al-Qur'an teh Arabiyyah make bahasa Arab litubayyina linnas supaya ngajadikeun penjelasan bagi setiap manusia. Nya sebab bari bahasa Arab mah ya ilmunahu ilmu sorobna. Tatkala jalma rek ngagali Al-Qur'an teu apal kana ilmu nahu jeung kana ilmu sorobna, teu apal kana ilmu bilagahna, teu apal kana ilmu ma'anina, itu sulit untuk menjelaskan Al-Qur'an. Sulit untuk menjelaskan Al-Qur'an, sulit untuk memahami Al-Qur'an. Coba lamun bahan teh Al-Qur'an make bahasa urang Ciuni, bahasa Sunda aya ilmu sorobna teu. Nya bahasa Sunda aya ilmu sorobna teh ilmu nahunan teu aya. Make bahasa internasional bahasa Inggris panjelma ayeuna teh keur tergila-gila kana bahasa internasional bahasa Inggris dikarenakan setiap manusia orang asing memakai bahasa Inggris. Gaya bahasanya mereka memakai bahasa Inggris. Ari bahasa Inggris aya ilmu nahunan teu ilmu bilagohna aya teu aya ilmu tasrifanana lieur nasrifna bahasa Inggris mah kumaha tuh nya ai bahasa Arab mah tu nasara yansuru nasron nasara fi'il mati yansuru fi'il mudhari nasron masdar taukid pan aya naon teh ilmu nahuna kedudukan kalimah ini kalimah mubtada atau naon teh kalimah khobar. Ieu teh kalimah naon teh syarat atanapi jawab kan Al-Qur'an memakai bahasa Arab itu tibyanan linnas ngajadikeun penjelasan bagi setiap manusia. Rek urang Sunda, urang Jawa, urang mana bae bahasana Qur'an mah bakal ngajadikeun penjelasan keur kabehanan. Ya kan? Nya bul aya ilmu nahwu ilmu sorob nya ilmu naon teh deui ma'ani bayan mantek ilmu bilagah bagaimana menyampaikan Al-Qur'an supaya benar-benar sampai supaya bisa dimengerti oleh semua kalangan baik orang awam maupun orang pintar pan Al-Qur'an multifungsi atuh. Bahasa Al-Qur'an mah nepi ka jalma nu bodoh jeung nu pinter teh nepi. Nya
bahasa Quran mah maka diputus alasanana jalma-jalma kufur engke dina poe kiamah moal bisa alasan deui lantaran Al-Quran diturunkeunana eta Al-Quran ka urang Arab teh make lokat make bahasa gaya bahasa manehanana nyaeta bahasa Arab. Geura urang bacakeun ayatna Antangkunu innama unjila ala ta'ifataini min qablina wa in kunna al-birasatihim laghafilin. Ari manana ayat teh ari kitab Quran anu geus diturunkeun ku kaula. Ari kitab Quran anu geus diturunkeun ku kaula ka anjeun Muhammad anu pinuh ku kamangpaatan teh supaya ulang ngaromong maraneh kabeh engke dina poe kiamat. Cek maraneh kabeh teh urang Mekah teh nama unjilail kitab wala taifataini saestuna geus diturunkeun teh kitab dengan kadua golongan nu kahiji ka golongan Yahudi nu kadua ka golongan Nasrani min qablina ti samemeh urang sararea Yahudi jeung Nasrani teh wa in kunna adirasatihim laqafilin bari jeung bukti urang sararea teh tina macana eta kitab Taurat jeung kitab Injil teh laqafilin eta anu baradodo kabeh teu bisa maca lantaran kitab Taurat kitab Injil teu make naon teu make bahasa Arab. Tah jadi ketetapan hujah ti Gusti Allah terhadap jalma-jalma kufur Mekah kusabab Gusti Allah geus nurunkeun Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan make bahasa Arab supaya Allah aya alasan maranehanana engke ngomong dina poe kiamah nu diturunkeun kitab teh ka urang sararea teh dua nyata kitab Taurat jeung kitab Injil bari jeung diturunkeun teh ka urang Yahudi jeung Nasrani urang sararea teu bisa maca kana eta kitab Taurat jeung kitab Injil nya nu mawi Gusti Allah nurunkeun Al-Qur'an ka Kangjeng Nabi Muhammad teh keur megatkeun hujah manehanana eta urang Arab urang kufur urang Arab engke jaga dina poe kiamah supaya ulah ngomong sapertikeun kitu. Antaran Al-Quran mah diturunkeunna make bahasa maranehanana urang Arab nyaeta bahasa Arab. Au taqulu law anna unzila alaina al-kitabu lakunna ahda minhum atawa supaya ulang ngomong eta jalma-jalma urang Arab teh urang kufur Mekah teh lamun masaestuna geus diturunkeun ka urang sarareana kitab maka bakal bukti urang sararea eta anu leuwih meunang pituduh tibatan maranehanana eta jalma-jalma urang Yahudi jeung urang Nasrani kitunya supaya ulah ngomong maranehanana lamun mah diturunkeun kitab ka urang sararea nya sapertikeun perkara anu diturunkeun ka urang Yahudi jeung urang Nasrani maka bakal bukti urang sararea leuwih bener agamana tibatan maranehanana jeung leuwih gancang naon teh
ngaijabahna naon teh nuturkeun kanu jadi para rasulna tibatan maranehanana urang Yahudi jeung urang Nasrani. Ieu alasanana manehanana kitu. Nya supaya ulah aya alasan ke dijaga dina poe kiamat maranehanana ngomong lamun mah diturunkeun kitab Taurat jeung kitab Injil teh ka urang sararea atuh maka urang sararea bakal bukti leuwih bener tibatan urang Yahudi leuwih bener tibatan urang Nasrani cek maranehanana urang Arab kitu. Maka dipotong ku Gusti Allah hujah manehanana saur Gusti Allah qad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Teu bisa aya alasan ieu jalma-jalma kufur urang mekang ke dina poe kiamat. Ku eta alasan lantaran Gusti Allah geus ngadatangkeun ka marane kabeh Quran ti pangeran marane kabeh anu mana eta Quran teh mangrupakeun bayyinah penjelasan nya. Maka geus nyata datang ka marane kabeh kitab Quran anu mangrupakeun penjelasan ti pangeran marane kabeh oge eta Al-Quran teh ngajadikeun petunjuk jeung ngajadikeun rahmat. Al-Quran teh ngajadikeun pituduh jeung ngajadikeun rahmat kitunya. Ngajadikeun pituduh dina perkara anu nyaho ka jalma anu nganyahokeun jeung anu ngadenge jeung anu mikir itu jeung ngajadikeun rahmat. Al-Quran teh nikmat dina agama lantaran eueuh Al-Quran moal aya penjelasan dina agama kumaha hirup hayang bener nya kumaha pituduhna hirup hayang bener teh palamun teu aya penjelasan dina Al-Quran jalma moal bisa naon moal menang rahmat, moal menang nikmat dina agama lantaran teu aya petunjuk. Jadi Al-Quran teh pedoman hirup urang sararea kade. Petunjuk ke urang sararea lamun hayang menang kebahagiaan di dunia jeung kebahagiaan nu abadi ke jaga di akhirat, maka lakukanlah petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Naon pituduh nu aya dina Quran laksanakeun. Quran mah teu ye tong boro-boro ngatur masalah ibadah, leumpang wae ge diatur ku Quran. Mane sok leumpang tara sok leumpang. Kaditu ka dieu leumpangnya. Eta dina Quran mah dijelaskeun ya. Tata cara kesopanan, tata cara berjalan wae dijelaskeun wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan berjalan dengan seperti orang yang sombong. Nya. Naun sababna sanajan leumpang jika jelema anu sombong ge goblak-geblik. Nya, lujag lejek innaka lan tahrukul ardo tula. Innaka lan tahrukul arda walam tablugul jibala tula. Lantaran anjeun sanajan leumpang gublak-geblik ge moal bisa nobros bumi moal leumpang teh. Sanajan leumpang umpamana bari jeung ngage-gage bari jeung naon teh lujag lejek ge moal bisa nepi jangkung anjeun kana gunung moal leumpang anjeun teh. Pan kitunya. Eta tata cara berjalan wae ge diatur ku Quran. Depan panggewang-gewang jalma teh awak leutik leumpang lujag lejek gitu nya. Leumpang bari jeung gublak-geblik itu teh tenjerak pan goreng katingalina. Ku Al-Qur'an diatur eta masalah tata cara berjalan wae ge diatur. Supaya jalma teh pantes leumpangna teh duh meuni halus leumpangna teh. Lungguh timpuh ajrih leumpangna wae ge meuni resep ningalina teh. Ieu mah leumpang bari tetenjrak, leumpang bari sudak gede pan ngewa katingalina ge. Ieu diatur dina Quran masalah leumpang wae. Terus nu sejenna diatur kuna Quran. Di Al-Quran teh mangrupakeun penjelasan
ngajadikeun pituduh oge ngajadikeun rahmat. Maka saur Gusti Allah ngajelaskeun dina ayat Baman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha. Moal aya di jelema nu pangdolim-dolimna tinimang jalma anu geus ngabohongkeun kana ayat-ayat Gusti Allah, teu percaya kana ayat-ayat Gusti Allah, mung diatur ku ayat-ayat Gusti Allah. Ta eta jalma teh moal aya di jelema anu pangdolim-dolimna tinimang sapertikeun jelema eta. Nya saur Gusti Allah moal aya di jelema anu pangdolim-dolimna tibatan jelema anu ngabohongkeun kana ayat-ayatna Allah, mung diatur ku ayat-ayatna Allah kahirupanana. Eta teh jalma nu pangdolim-dolimna, cicing di bumi Allah, dirigian ku Gusti Allah, diberi hirup ku Gusti Allah, tapi dolim ka Gusti Allah, tapi diri teh daek ibadah ka Gusti Allah. Ta eta teh jalma nu pangdolim-dolimna kitu teh. Nya moal aya di jalma nu pangdolim-dolimna nyata jalma nu ngabohongkeun kana ayat-ayat Allah, nu ngabohongkeun kana aturan Gusti Allah. Cicing di bumi Gusti Allah, jagat nu saha ieu sok, bumi nu saha ieu. Nya panjelema ayeuna mah lieur atuh ka laut-laut wae di suratan gitu. Samarukna nu saha eta laut gitu. Tong boro-boro laut atuh tanah oge ngaku hungkul. Di bawah teu lamun maot sanajan boga tanah 10 hektar. Da lain urang. Boga imah 10 anyegleng kabeh di bawah teu sapotong we tong 10 na. Da eta mah pentari sungkul sama sahirup atuh. Tong boro-boro ku umat Islam ku Yahudi ku Nasrani jelema nu kafir ge maot matara mamawa harta bandana kade. Imahna tara dibawa kana jero pakuburan tara boga mobil Jaguar supaya nanti dikubur mobil Jaguarna jeung mayitna eueuh. Da eta mangan sakadar pentari sama sahidup hungkul sararea ge. Nya titipan ti Gusti Allah ka urang sararea samasa hidup hungkul. Geus eueuh hirupna mah geus milik batur, dibikeun ka anak urang mah teu butuheun. Tuh tingali toko nu ngajeng-jreng di pengkolan Cihuni. Geus sabaraha urang nu ngabilikna nu ngabogaanana. Tiap dekade, tiap waktu itu berubah. 10 tahun ayeuna nu bogana teh si anu maot si anuna dibikeun ka budakna mah teu butuheun kana toko teh. Naon cenah ceuk budakna mah kacape-cape kudu nungan warung ka lieur-lieur, mending keneh usaha nu sejen dijual eta toko teh ka batur ku anakna mah. Milik saha eta? Milik batu. Urang geus maot mah nya lain milik urang di terkadang anu dianco-anco kudu jadi kolotna keur anakna ge anakna mah teu butuh. Nyeun imah nu agreng kolotna teh naon mang nyeun imah nu alus-alus teuing kieu imah keur budak ibi keur budak mang di mana ibi geus maot mang geus maot jong-jong meureun budak boga imah. Ari budakna teh hijina awewena kawin teh ka urang Papua cek salakina teh nyai daek wae jeung akang hayu milu ka Papua teh daek mah cicing bae kop di dinya akang moal tulus. Kapaksa budak nu hijina teh eta milu ka Papua ta. Nya eta imah nu hiji dituna eta imah nu nang hayang kolotna keur anakna teh dituna diantep teh dieusian akhirna mah keur naon atuh karuksak-ruksak diantep mah urang jual wae cek budakna. Urang pindahkeun ka Papua tuh nandakeun harta banda anu urang ketika urang geus maot mah can puguh milik urang, can puguh milik anak urang, boha milik saha. Ya kan? Ya. Iya tah. Moal aya di jalma nu pangdolim-dolimna teh jalma nu cicing dina tanah Gusti Allah, dirijian ku Gusti Allah, dibere hirup ku Gusti Allah, tapi teu daek diatur ku aturan Allah, ngabohongkeun kana ayat-ayatna Gusti Allah. Mane karasa teu mane napas nu kaluar ka jero teh teh pamaparin ti Gusti Allah.
lamun kudu meuli ieu napas sabaraha anu bengek wae nu hese napas wae sakali meuli oksigen teh sabaraha sapoe teh ieu urang napas lancar renghap urang lancar ieu teh pamaparin ti Gusti Allah nikmat ti Gusti Allah urang dibere napas ku Gusti Allah tapi nah urang bet ngabohongkeun kana ayat-ayatna Allah mung diatur ku aturan Gusti Allah mung dititah ibadah ka Gusti Allah sebagai syukuran urang teh dibere hirup dibere napas ku Gusti Allah nu kadua saur Gusti Allah dijelaskeun dina ayat mual aya di jalma anu pangdolim-dolimna tibatan jalma wasodapa anha tibatan jalma anu ngabalir kana eta ayat-ayat Gusti Allah jelema anu ngabalir tina ayat-ayat Gusti Allah mung diatur ku ayat-ayat Gusti Allah eta jalma teh nu pangdolim-dolimna salam dunya maka saur Gusti Allah ngajelaskeun sanazilil ladina yasdifuna an ayatina su'al adab sanaji bakal ngabales kaula saur Gusti Allah aladina ka jalma-jalma anu mana eta jalma-jalma teh yasdifuna an ayatina geus ngabalalieur ieu jalma-jalma tina ayat-ayat kaula mung hirupna diatur ku ayat-ayat kaula mung hirupna make ngalakukeun kana ayat-ayat kaula kalah ka ngarobah ayat kaula aturan kaula dilarobah ceuk Gusti Allah mung make kana ayat-ayat kaula kalakanyeun aturan manehanana hari hirup di bumi Allah ditiungan nanti ku langitna Gusti Allah tapi make hukum make aturan lain make hukum Allah lain make aturan Gusti Allah eta tandana jalma-jalma anu geus ngabalieur tina ayat-ayatna Gusti Allah maka saur Gusti Allah kaula bakal ngabales ka eta jalma-jalma teh ku panggoreng-gorengna siksa pangpohara-poharana siksa nya panggoreng-gorengna siksa pangpohara-poharana siksa eta teh bima kanu yasdipun kusabab perkara anu geus bukti eta jalma-jalma teh ngabalalieur kabeh tina ayat-ayat kaula tuh siksa di Gusti Allah ayeuna mah moal kapanggih engke ati da Gusti Allah Maha Rahman Maha Rahim kitu dat Gusti Allah teh Rahman Rahim kabehanana jalma nu doraka nu maksiat nu taat nu ibadah kabehanana ge dipikanya ku Gusti Allah nya dipikanya ku Gusti Allah kabehanana sok ningali jalma nu jadi tukang copet osok eta moal putih moal poe aya copeteunana salamet bae nya padahal nyopet teh ngarugikeun batur heueuh ieu nandakeun rahmaniyahna Allah nyaahna Gusti Allah ka sakabeh makhluk sakumaha jalma bejat kalakuanana ngajual harga dirina unggal puting dagang harga diri dirisian ku Gusti Allah aya wae pelangganna pokna teh alhamdulillah tanginas keneh abi mah geus pelaris nih kitu eta inget kan alhamdulillah nama pan kitu nya ieu kan alhamdulillah abi mah tanginas keneh geus pelaris nih kitu nu ngajual harga diri bagi kitu nya Gusti Allah mah Maha Rahman nu kitu nu kieu dirizkian nu kitu nu kieu dibikanya jalma nu kufur nu maksiat nu doraka nu kafir nu musyrik kabehanana di dunya mah dipikanya ngan tunggu bae ayana alam akhirat keur nganggeuskeun kana urusan di dunya nya ayana akhirat teh alam pembalasan disebatkeunana alam akhirat teh nanti disebatkeunana teh poe kiamat diadegeunana balasan ku Gusti Allah jalma hade dibales nang ke jaga di akhirat jalma maksiat dibales nang ke jalma di akhirat ku Gusti Allah di akhirat
jalma nu doraka nu kufur nu ingkar anu musyrik dibales nangke ku Gusti Allah di akhirat, ditunggukeun ka akhir hayatna, malah mandar di akhir hayatna daek taubat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu kan ini Rahman Rahim. Mun Gusti Allah teu Rahman Rahim jalma doraka kudu geus baluncun ratu. Nya jelema mungpang kana aturan Allah kudu geus cilaka di alam dunya salamet bae. Malah rezekina jalma anu naon teh nu ingkar kana ayat Gusti Allah makalah rezekina teh ngambul. Tingali jalma-jalma nu bareng haru urang Yahudi urang Nasrani dunjana teh kalah kabeuki babari. Nya dianter ku Gusti Allah ieu nandakeun Rahman Rahimna Gusti Allah ka sakabeh makhluk. Nya dangke balesan mah diadegeunana dina poe kiamat. Nu matak nu ngaji mah moal jiga nu tahlil, balik ngaji moal meunang bingkisan moal. Nya dangke balesan engke jaga di akhirat. Kade nya balesan mah engke jaga di akhirat. Diadegeunana ku Gusti Allah. Nu maksiat nu doraka balesanana engke di akhirat. Ditunggukeun ku Gusti Allah nepi ka mana kasabaran jelema nungguan kana ganjaran ti Gusti Allah. Sanajillahu Gusti Allah bakal ngabales kana perbuatan anu goreng anu dilakukeun ku maranehanana jalma-jalma kufur urang Mekah anu mana maranehanana geus ngabalalieur tina ayat-ayat Gusti Allah tina Al-Qur'an. Ieu kahartos ku sadayana ieu. Cekapkeun sakieu nya pembahasan dia sabaraha ieu teh. 105 genep jeung sareng 150 7 kantun kapayunana al yang turun ila anta'tiyahul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tu ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat bihi. Wallahu a'lam bishawab.